Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya, wilujeng patupang dangu di sareng emang di acara anu maneh dongeng Sunda di ambena dongeng Mang Otong channel. Sapertos biasa dimimitian ku siling ngaduakeun mugia urang aya dina panang tayungan Gusti nu walas asih, di pasihan yuswa nu panjang tur barokah, di kucuran rezeki nu halal tur ageng, di pasihan pakasaban anu nyaman tentrem oge ditebihkeun tina balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun pisan nu katada kadulur dangu sadaya anu tos satia manco, satia ngadangukeun pedaran dongeng ti emang, oge satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge teu hilap kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di subscribe heula. Teras dilajengkeun di toel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan lamun emang ngalajengkeun hanca anu katunda. Ulah hilap acungkeun jempolna, kritik lan saran diantos pisan ku emang di kolom komentar. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca anu katunda dina jejer carios Dendam Dedemit Gunung Halu, yasana Ki Dagar, bagian anu kaopat. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Temicun kasempetan nempo musuhna nucan sayaga, datuk tapak api ngarapal tapak api tingkat opat. Tekadna geus buleud, rek gewat-gewat ngelehkeun rahmat. Modal sia ayeuna mah hakan ye sembrut. Daeng kalegata nyuruntul dina jurus monyet mandah kalaparan ngamuk. Satiap titik lemah awak musuh diarah ku hayang gewat-gewat ngarengsekeun padungdungna. Rahmat reuwas bari meekeh manehna masih sempet ngawangun gerakan pucuk awi katebak angin. Dina ulin padingdang pikeun miceunan panarajang musuhna. Sababaraha waktu mah jurus monyet mandah kalaparan teh teu bisa nembus gerakan pucuk awi ketebak angin, tapi sanggeus datuk tapak api ngalipetkeun tanaga jerona bari ngombinasikeun gerakana ku jurus galura laut losari. Rahmat beuki ripuh bari tanagana beak kakuras, antuk nama manehna kabeunangan nepi ka 3 kali dina dada jeung walikat mah du koleab bru. Rahmat nambruk kana pasir kali sisi walungan, barang rek ditimpah ku tapak api wus set hiu. 2 tumbak jeung 2 jamparing datang ngarah kana badana datuk tapak api. Daeng kalegata sakilat muterkeun awakna dina gerakan panggal muih brak prak prak prak. 2 jamparing potong, sedangkeun 2 tumbak leupas nancep dina tangkal Ki Hujan. Jorelat jreng 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 jreng. Genep pamuda jeung hiji kolot nyampak geus ningker ka daeng kaligata.
Horeng datang teh Ki Adma katua kampung Pangjeleran nyaeta bapana Nyi Tarsi jeung genep urang pamuda kampung. Ki Adma kalaporan ku indung Nyi Tarsi anu kabeneran nyusul anakna kawalungan ku sabab lila teu embol-embol balik. Barang nepi ka sisi walungan indung Nyi Tarsi manggihan Surtinah anu keur ngajanteng teu bisa usik. Bari nempo anu keur begalan pati nyaeta Rahmat jeung Daeng Kalegata. Rusuhan indung Nyi Tarsi balik ka lembur tuluy laporan ka salakina. Atuh antukna Ki Adma ngerid pamuda anu keur aya di lembur pikeun neang ka sisi walungan Cipeles. Barang srog manehna geuwat nulungan Surtinah anu katotok awakna. Ki Adma teh di lembur nama salian katua kampung oge guru main po kusabab eta gerakanna lumayan gesit sanajan umurna geus kawilang kolot. Kampung euy barudak urang cangkalak karaman teh. Bari ngomandok kitu teh Ki Adma bari ngeblesat ka hareup ngahembatkeun bedogna ngarah kana cangkeng datuk tapak api. Datuk tapak api rancingeus manehna ngakiwar ka katuhu bari nguliwed ka sisieun awak musuh. Serangan Ki Adma poos tapi teu eleh deet. Manehna tepak deku bari ngababadkeun bedogna ngarah ka bitis dina jurus cacar bolang. Geuwat datuk tapak api ngajaul ka luhur bari nejehkeun suku katuhuna kana sirah Ki Adma. Ngan orok kaya kaburu datang dua tumbak jeung dua bedog anu hayang nyacag awakna. Atuh tetulus hayang ngareungkahkeun sirah Ki Adma teh. Manehna ngadon jujuralitan di luhur bari ngajauhan anu ngepung. Karak oge cre nincak lemah datang congo bedog Ki Adma dina jurus turih wajib tutungkusan asli Pangjeleran. Datang na lempeng kadada Daeng Kalegata. Geuwat Daeng Kalegata narik suku katuhuna ka tukang bari miringkeun awakna 40 derajat ka kenca. Breh katempo beuteung musuh nu kabuka teu anta parah deui hiuk kebro. Beuteung musuh dihanca satakerna ku peureup buleud datuk tapak api. Owowong Ki Adma ngowowong nahan kanyeri. Bru labuhna diuk kolebat. Dua bedog datang ti kenca jeung katuhueun datuk tapak api. Rikat manehna ngalabuhkeun awakna bari ngegorentel ngawangun jurus leled samak ngahanca bincurang musuhna. Buktu atuh bro Kosim jeung Sarju labuh patumpang tindih hampir bae bedogna ngahanca pada baturna. Can reureuh nepi ka dinya dua panah ditambah dua tumbak ngablesur rek manggang awak Daeng Kalegata. Datuk tapak api ngawangun deui jurus panggal muihna. Brak jamparing jeung tumbak parotong mancaura ka mamana. Keur kitu wush datang angin ngegelebug nembrag kana awak Daeng Kalegata. Karasana perih jeung linu kanu kulit datuk tapak api. Manehna satekah polah nahan eta angin tapi kusabab teu siap ti tadina antukna awakna kabanting tarik kalmah. Dina ceuli jeung sela bibirna ngalembereh getih seger cicirieun yen badana tatu di jero. Tah rasakeun ajian banyu bajra aing datuk kuculuk. Rahmat ngahah nempo musuh nang udupung dina taneuh. Bahaya kaya kieu mah
urusan bisa paberantak mendingan aing kabur. Urusan awewe gampang nyiar deui sejen waktu ngabatin kitu teh bari gajleng beda tuk tapak api ngagajleng mentasan walungan ajeleng-ajelengan tina batu ka batu nepi ka pentas terus melatang lumpat manitarik pisan sakur anu aya di dinya ukur bisa olohok sabab gerakan kaburna daeng Kaligata teh mani ukur sakiceup pisan. Guys, montong di udag batur-batur hayu urang turungan heula si Nyai ceuk Ki Adma nyaram baturna anu geus rek lalumpat ngudag datuk tapak api. Nyitar sih geus diubaran di bajuan ku indungna tuluy nyampeurkeun ka Rahmat. Hatur nuhun Kang. Seupami teu ayang Kang mah mana teuing nasib abdi teh. Sami-sami Nyai. Tos janten kewajiban pepada manusia silih tulungan mah. Kaleresan we akang nuju ngulampreng kalebah dieu. Hayu atuh Kang, linggih heula ka bumi. Laleson heula bari rencangan Nyai da sieun bilih jalma tadi dongkap deui kituna teh bari maledog ku seuri anu ngagelenyu imut kareueut seredet hate Rahmat nyeredet di baledog ku imut Nyi Mojang anu deungdeleueun nyajang urang mam heula di rorompok Abah bari urang ngadongeng Ki Adma mairan. Atuh Rahmat teh eleh det manehna ukur bisa unggeuh da puguh deui awakna asa pasiksat urut tadi tarung katambahan ku susuganan ningali galagat Nyitar sih anu bangun mere harepan ka manehna sugan we jadi ubar sanajan hatena mah angger masih manteng ka anggraini si mawar bodas gunung burangrang. Wanci sariak layung di pilemburan kaci da mata kuasna tutuwuhan robah warna koneng umyang lir emas sinangling kahibaran ku cahya layung nu sumirat ti tebeh kulon tongeret reang di sarada angina leutik ngahaliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan Gunung Tampomas ngadingding wetaneun walungan Cipeles nu caina ngagulidag seah ngaguruh awor jeung sora angin ditemak ku sora manuk dialokan ku sora londok ari langit lenglang taya aling-aling mega bodasirna teuing ka mana kawas nu sieuneun ku layung koneng di suku Gunung Tampomas aya jalan satapak arula arile nanjak mudun di papayasan kurarambu jalan anu ngaroyom kayaning kaso manjah jeung daun tepus di sisi walungan Cipeles belah hilir Wak Bayu si tabib leungeun malaikat masih satekah polah ngubaran anggraeni alias mawar bodas sanggeus nangalirkeun hawa murni kana tonggong mawar bodas geuwat ngaracik tutuwuhan jeung aakaran obat anu aya dina gembolan dina tonggongna ukur dikeupel kuleungeun katuhuna eta tutuwuhan teh liket saharita terus eta obat racikana dihuapkeun ka mawar bodas anu masih selang-seling antara sadar jeung henteu sababaraha jongjongan
mawar bodas ukur ngalempreh tapi sanggeus sapanyepahan kolot awak nangat terhebat kesang badag kalaluar maning ngoprot masihan bajuna ngadadak mawar bodas cengkat tuluy diuk saterusna oroloan utah getih beureum campur getih hideung sanggeus eureun utahna gubrag deui wae awakna nangkarak kapiuhan deui. Alhamdulillah cun rayun tenggelan musuhna geus karas-kuras kaluar karingubaran sesatu tatu jerona ribari mulihkeun kondisi awakna tapi wanci geus rek ting peuting leuwih hade di bawang nyuhan di haguha belah kaler urut tadi berang istirahat ngagarentes kalebah dinya regayeng bewak gayu tabib ti tatar Madura teh manggul badan mawar bodas jeleng gerakan tumpatna hampang tur kilat kacida sakitu pangawakanana badag jeung rada gendut urang tunda heula lalampahan wak bayu anu keur ngubaran mawar bodas ayeuna urang malikan nyaritakeun ki ade anu keur bingung sabab hayang nepungan mawar bodas nepikeun beja yen Kimas Tani atawa katelah dedemit Gunung Halu guruna Ki Buyut Jagalpati dibaturan ku hiji muridna nyaeta Lodaya Alas Cidaun keur neangan mawar bodas neuteli rek malespati pedah Ki Buyut sabatur-batur ditandasa ku mawar bodas. Harita wanci pasosore di imah Ki Ade Muslihat geus rame ngariung nu hadir diantarana Ki Yudi besana Ki Ade oge aya minantuna nyaeta anak Ki Yudi ti Cigarugang saprak insap jadi garongna Ki Yudi teh meunang jodoh ka urang Cihamplas teu jauh ti lembur Batu Jajar mah ukur kahalangan ku 2 lembur ari aya mah nganjrekna di Batu Jajar imahna ukur kahalangan 5 imah ti imah Ki Ade mitohana sor Nyi Ani pamajikan yaya ngasorkeun ci kopi 3 gelas bari jeung lalawuhna aya goreng ulen jeung kulub suuk. Inung hidup ka mana Nyi? Tanya Ki Ade ka anakna. Ampu mah masih di pawon bah nuju meuleum peda, jawab Ani bari ngaleos deui ka dapur rek mantuan indungna anu keur popolah. Aya naon sabenarna ieu teh Dek? Tarati sasari ngangkir kuring dadak-dadakan kieu. Aya pibisniseun atawa kumaha ieu teh? Ki Yudi muka pananya. Nu kahijina mah kuring teh sono kanu jadi dulur. Kaduana aya hal penting anu kudu ditepikeun ngeunaan ayana karaman nu ngancam ka mawar bodas. Oge pasti ngancam kana diri urang sarerea. Da urang teh puguh sobat-sobatna mawar bodas. Jawab Ki Ade. Nya tuluy kumaha? Ki Yudi tambah penasaran. Kela atuh inum heula cikopina tah. Ke kaburu tis. Kituna teh bari regot kana cikopina. Bari ngahuapkeun goreng ulen 3 sakaligus. Ki Yudi jeung Yaya ge kompak nurutan ngarongkong gelas kopi sewang-sewangan tuluy di arinum. Sok teruskeun Dek. Kumaha caritana teh yeuh? Ki Yudi masih penasaran hayang geura apal. Kieu caritana teh. Barabat bae
Ki Ade nyaritakeun pangalamanana ti mimiti panggih jeung Ki Mastani basa balik dagang sayuran nepi ka bisa balik deui ka imahna. Ditetek teu aya anu kaliwat, Yaya jeung Ki Yudi unggut-unggutan ngabandungan dongeng Ki Ade. Tah kitu caritana teh Yud. Ki Ade mungkas caritana, kodomang di kana gelas cikopina, ayeuna mah dileguk tepi ka koredasna. Kayak kitu cara nama. Urang teh wajib nepikeun kabar ieu ka mawar bodas. Ngan maluruhna ka mana atuh Dek? Puguh, dewek ge bingung, tembal Ki Ade. Punten Pak, abdi bade sumanggem. Yaya karap muka sora. Toh, cik atuh ya, sugan sorangan boga pemanggih. Ceuk Ki Ade, Bari mencrong ka Yaya. abdi nuju minggon kamari, wih ngalongok akiti ti Cigarunggang teh. Ditu mah rame ngeunaan hiji jawara awewe anu ngaberantas begal-begal, anu sok ngaranjah pilemburan. Tah terakhir bejana teh begal di Gunung Tampo Mas Sumedang anu diluluh ku eta jawara awewe teh. Abdi yakin Pak, yen eta jawara awewe teh mawar bodas, sabab moal aya deui anu wantun ngobrak-ngabrik begal sosoranganan kitu lamun lain mawar bodas. Ceuk Yaya panjang lebar. Toh guning, aya raratanana sanajan acan pasti bener ge, tapi ieu bisa jadi patokan lumampah urang maluruh mawar bodas. Ki Ade romana rada marah may bangun bunga ngadenge katerangan nu jadi minantuna. Tuluy, iraha tuh jeung saha nu rek lumampah ka Sumedangna Dek? Kieu we Yud, urang duaan we anu lumampah. Kun Yaya mah di dieu saheulaanan ngajagaan si Nyai jeung si Ambu. Nya, kuring mah satuju wae Dek. Geus lila deui kuring teu nyanyabahan, asa carangkeul awak teh. Iraha urang inditna Dek? Isukan we isuk-isuk. Ayeuna mah kagok geus burit. Oh, siap lah. Obrolan teh tekebat, da kaburu Abuning sih datang mawa sangu lengkep jeung lalawuhna. Aya beuleum peda, sambal goang, goreng tempe, lalabana teh takokak jeung daun sampe. Brak sarerea dalahar bala kecerakan bangun nikmat naker. Isukna rebun-rebun keneh Ki Ade Muslihat dibaturan ku Ki Yudi alias si bajing setan urut dedengkot rampok Gunung Bohong anu geus insap teh geus indit lempang nangagardig ngambah jalan desa anu ka arah Citapen bras ka Cipatik terus ngetan ngambah jalan jajahan anu ka Leuwi Gajah tidinya nikreh ka Cimindi bras nepi ka jalan aspal. Lar wahon anu mawa hasil bumi ti Cimahi ngaliwat geuwat dipargat ku Ki Ade. Mong, rok narik ka mana? Ceuk Ki Ade tumanya. Rek ka Jatiwangi Kang, jawab supir wahon. Kuring duaan milu nya. Heug we, ngan moal mahi. Lamun kabeh dihareup mah wayahna saurang di tukangnya. Nya, teu naon, kun kuring nu ditukang. Ngarumasakeun awak nebayuh-yuh. Ki Ade ngelehan ngalacat ka tukangeun wahon. Gerung, mobil disada deui, terus maju lalaunan bangun anu beurateun ku babawaan. Wahon teh majuna rada alon.
Dudu. Eleh. Hai, tot. Waktu sena dulur dangu tanya kapan emang tunda heula ieu hanca dongeng semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah nu insyaallah urang tiasa patepang dangu deui dina cariosan anu salajengna. Hampura anu kateda tina samudayaning kalepatan boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan anu baragus nu sarae nu baik nu endahna urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.